Mesti poe kumaha ya dukun teh enggak aku di teang di dukun teh kudu lah. Kita cuat lu ku itu maka dukun ya mah. Teh lu poe. Ieu teh lu poe. Woi dukun, Naon jang, ujug-ujug datang ka dieu. Mati teh nu kamari teh jampet teh jang. boro-boro mati. Naon deh kecang masang teu mati. Kabeh geun nu nyeun syariat ka Abah mah kabeh ge mati. Bo aya nu salah deh ka sok calik heula calik heula. Coba caritakeun ku Ujang masang teu mati jampet ti Abah nu kamari teh. Tuh deh kan teu mati pugu. Sampai nu ti Abah teh. Diapalkeun teu kamari jampet nu ti Abah. Nu sakitu penekna cek Abah mah eta teh. Duh, nyata bapak deui. Atuh paingan teu mati jang. Eta jampet teh pang penekna ti Abah teh. Kayak ku Abah ai teu Abah Ujang mah teu bisa kan apalkeun jampe. Panjang teuing nya kamari. Tenang kayak ku Abah diberi jimat pokona ujang-ujangnya. Heeh, siapa tuh bahta? Ieu awewena, foto awewena. Sok. Oke bah, tah ieu awewena fotona. Mah, kok Abah orang tinggal ya we. Oh iya nya. Cek Abah mah ieu kurang cocok yang ujang mah ganteng teuing. Tuh nyata bah yang dipangusahakeun. Ku Abah bakal diusahakeun eta ngan tulus teh kamari teh neep ka Abah teh 250 juta teh. Eta teh pangmirahna eta teh jang ujang teh. Mah ieu teh urang tingali heula nya ku Abah. Maon ieu 250 juta jang kamari teh. Kunaon mere teh 2600. Ye, paingan tuh bah, salah ngirim. Kemaya tuh, salah ngirim mah tenan naon. Tak, ayeuna mah harna jadi 500 juta jeung nu kamari katamahan bunga 25% jadi 650 juta ya Jang. Siap Ujang kemaharna sakitu? Siap bah, siap. Oke. Ku Abah rek di heula urang peresan pokona nya beres we. Ke 3 poe deui lamun goreng datang deui ka Abahnya. Ke urang, duh iket Abah. Kayaknya Taranggal nyata dukun teh kudu make nu kieu. Ya semar. Kudu make jimat ya. Iya jangan jimat. Iya jimat. Nah orang esian hodam kabahnya sing yakin sing percaya kabahnya bakal esian hodam ya. Ti alas pringganda nih alas amar alas pokoknya nama alas nu jauh we pokoknya namanya ti alas kejo pokoknya namanya itu nya orang esian hodam ya hodam berit hodam hayam hodam anjing kolong datanglah bantuan isi Ujang Dedeh yang menangkan nu bieu pokokna mah nu bieu we pokokna mah nu geulis bieu cenah. Tah, ieu Jang. Ku Ujang canak kade ulah dikihan ulah diisingan ya ieu teh. Cacana ku Ujang awewe eta teu kudu make jampe asal make ieu insyaallah eta awewe bakal daekeun ka Ujang. Tah ieu cepeng. Iya Jang. Ieu teh tos di usia 25 kodamna teh ku Abah teh nya. Ieu cekel ulah sampai cek Abah tadi naon ulah dikiihan lain ulah kakiihan. Ulah dikiihan, ulah diisingan nya. Siap bah. Cekel ieu. Ulah sampai tinggalin ieu. Pokoknya ulah dikiihan, ulah diisingan. Siap. Oke itu bah rek ieu rek mulang. Oke. Sing dibere kelancaran nya. Amin. Kin ka dieu deui lamun Siap. Iya, pokoknya mah ti Abah mah jarang-jarang Jang. Nu ieu nu naon teh. Nu tiasa ka dieu soalna maharna mahal. Siap bah, siap. Nah.